mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti orang Cikupa kawin kaki Zaid orang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan katuka wazawatuka binti Sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nikah bimahril mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Masalah di hutang tuh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disalean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urang naon? Gaganti apem. Apem ge can kahartikeun gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere bud'i teh ketegah arti naon bud'i cakna bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagor maka arti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaobek barang aing sok baeud burung. Tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa cek Sarwiti mun can dibayar moal tugas karek balik ke rek usaha jung itu didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui kabeneran. Masyaallah kontrakanana bocor. Ceki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh cek Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan cek Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar masing moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7
kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae otomatis si Sarwiti teh penasaran sanggeusna penasaran kanyawan kuari memang bener-bener teu mampu nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin wa fi isarihi bil mahri aqalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababar hakal azharuha tafsahu qabla waqin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin isaruhu temenang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendung kuliah greget hayang gegiraan diurusan tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usero memboga hukum lagi kudu dihukum Ih Sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuali teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota pokoknya mana pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan gadit baca Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid gadit itu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sarwiti yang Cikupa betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung, geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti
ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau, bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik serius ya kan itu, balik idah gesnya siat 3 kali sucian beres. Ciki zain mueng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bogohan siat mampu bayar mas kawin balik siat minta ongkos tolong kain lain mere ongkos jak jasa minta ongkos bapak-bapak nanu berpunya hukum kula kaditu manya kudu lempang ka pasar kem sebelah sia an baku aku latih rakyat bapak ongkosan atuh pak ongkosan dah ongkosan kuain tah pada duit teh 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ke ditu ojol ngaranna tuh tuh kos kitu jadi teh menang saunang-unang nyaho tah urang jadi wauh bae tah ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang. Lantas ya hukum Allah teh direkayasa begitu tak sarwiti laporan ke KUA cakawa bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan sana itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa ka neraka. Cukup sakitu kita. Sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana ndek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke disidang ku Gusti Allah aja uci bener sia ngayakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula mah sakadar nyaritakeun tamaka rasa kareunteut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kaji itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ji kiai cenah aing ke bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Qur'an jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Qur'an teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan mun jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudi ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmat nu aya
mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa kurang keadilan jeung kejujuran negara orang anu di bawah ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala nasilah kento eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkarak masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der bediwati geus ka ditu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali beut berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh tah ieu teu bisa mayar mas kawin teh ka belah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun iana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tah mah walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetap hutang dan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna bai Umar ngaranna mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling tah eta jual beulina geus langsung bubar bae
geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duit nage encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon. Tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari, Zaid ngajual motor ka Ki Umar, motorna ku ari geus diserahkeun, duit nama encan. Kan motor geus diserahkeun, jadi teteh jual belina, motor geus diserahkeun, duitnya begitu ditagih, icuk colek, icuk colek. Icuk colek bae terus. Atawa lain deui cek urang Balaraja mah, rebo semen, bonen. Nah, ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim. Lantaran barangna geus diserahkeun. Ku ari mah lain tuntutan per pembubaran, tapi tuntutan hutang ku ari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barang lah diserahkeun, geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana, ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar. Ku ari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beli, nya sarwiti teh ngajual apem ka Ki Zaid 10 gram. Cak tukang apem, ja apem aing mah aya bae, ieu lain apem eta. Besi apem nu dingiru lain ieu mah, nu dibawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh ieu mah keur carita contoh. Zaid ngajual motor ka Ki Umar 10 juta, motorna geus diserahkeun ka Ki Umar, tinggal duitna encan ja. Caki Umar engke soleh, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole icuk deh. Jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjual belian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae. Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu, teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun, teu meunang dibubarkeun, teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin. Lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid, kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang ngungkus balik. Emang gitu otak urang. Otak urang memang kos gitu. Famatu qaulin nun najazul pasu. Tulun nurutkeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina, bari barangna barang Nyi Sarwiti can diserahkeun masih gres kene. Gres kene. Teu ngarti orang ketos ai gres naon seseukeun. Pokoknya gres bacan kagores-gores. Masih orsinil kene. Nah, tanya Ki Zaidna, bener. Can pernah ditoel-toel acan bungin, asal ditoel ngajimpret, syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakaol yurjazul pashu. Lastarikeun, luluskeun harita keneh, begitu geus dicek kebenaranana, bubarkeun pertikahanana. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam. Cekaol azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti, ya. Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian, Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang? Hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihatar rabi,
menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin Selasa Rabu Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan begitu dak dibubarkeun pertikahan poean kaopat col ti Zaid Assalamualaikum Waalaikumsalam kan tegar amat ka Zaid kaluarkeun punya naon eta mas kawin nu bener ka ieu besi barlen doang timbang ku sia ka ditu kakak geus teu kuat jasa ieu geus teu make calana ieu kakak ieu aduh oplo jasa da ki Zaid da ke kula nungguan aja ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya silakan datang ke toko emas Pak ini emas asli apa bukan sini kotek ya betul emas asli timbang begitu ditimbang tak betul 10 gram serinya Sarwiti Wih Sarwiti di toko emas kene geus morosotkeun calana mesti jingjing calana teh naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon ya cenah cenah kiai macem-macem emang kitu pugu datang ka imah Waalaikumsalam eta naon Sarwiti sempak kan ku sia ibu kawe siap tempur lalu mentakillah yusalliman apa kau tahu kecuali ki Zaid poean kaopat masrahkeun apakah naya nih masrahkeun mas kawina teu meunang ieu Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran ki Zaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe kaopat poena mayar mas kawina salamet kabeh wallahu alam